Kadi ya. Kali ibu kan. Ibu kadi ya. Menyenak, tanya nak kurang kali. Tanah kurang kali nak kadi. Oh nada. Tapi dia lain budak kohang lain. Ini sok kabeh wae ah. Sama curi itu ya. Ada pakai roda tinggal kemarin ayah nu rajin nanya lagi cek urang ya. Aduh, iya putra ibu. Cali. Kumaha nyesuaian kieu waktu nasare dibawa ka dieu keneh. Beratna sabaraha kilo ieu? Beratna sabaraha kilo? Kaokang sampai timbang tara. Beratna sabaraha kilo? Para ditimbang. Ini baru sabaraha tahun? Gerak kan kok. Lamun teh ciri berarti mana papana? Aduh. Ciwit gerak. Lain. Sabaraha kilo beratna? Ieu di pasihanan naon? Kuru pisan. Hah? Sok di pasihan naon? Uangna naon? Uangna naon? Sangu sok di pasihan naon? Susu di pasihan kene? Susu naon? Susu tepung, susu kaleng, Susu asi. asi di pasihan. Iya. Oh, asi nih ibu pasihan. Aya susuan gitu ibu? Sok dikenyot ku budakna. Sok bapakna? Bapakna? Oh, tahu. Ciri aku. Iya teh kan ayeuna teh loba nu birokrat kebijakanana salah. Kuring cicing di hotel, diuk di dieu. Nuju acara naon ieu teh? Nuju acara rapat setanting. Aing buat otak-otak ieu. Kunaon rapat setanting di hotel ari sia? Atuh nu dahar maranehna pejabat. Rapat setanting nu dahar pejabat di hotel. Atuh sia nu itu cek aing teh. Kunaon teu kudu rapat di hotel eta duitna dienkeun program. Ieu anak beratna sekian kilogram, kurang sekian kilogram dicatat subsidi tiap bulan kirim dahareun. Aya deui rombongan Pemda studi banding ka Jawa Tengah, studi banding setanting keur karya we di hotel. Ari sia eling teu. Jadi kuring nyarita pejabat nu ngabahas rapat setanting di hotel mesti banding jelema doraka teu eling. Kurna tinggal ngadata Pak Kades sabaraha hiji warga nu setanting. Naon gawe indungna, naon gawe bapana, naon program nu kudu didikeun, ngalirkeun tiap bulan dahareun kirim ka imahna. Gitu. Gaduh caroge. Gaduh, Gawena naon? awali, Balik digawe di Bali. Gawe naon? anak bangunan, Oh, digawe bangunan di Bali. Nyen candi. Sok ngiriman. puasa, Sabaraha? 300, Sakumaha? sebulan, Ibu heureuy ieu teh. Ini benar ya teh. Bu, nyahan 300 sabulan dikiriman. laras, Urang mana ibu? orang Gunung Batu, Oh, teu nanaon urang desa mana gitu nanaon da imah rakyat urang. Iya bener salaki kiriman 300 sabulan. ya, Apaan kuli bangunan sampai 150.000, Bali 200. Nah, giliman 300. Teu ditanyakeun ka salaki. Iya bener bu, ya, 300. Nggak sabaraha bulan dikirim 300 sabulan. Ya dia nanya. Islamin tuh. Ya kami, ibu papisah yang salaki. itu, Salakina ka Bali kuli bangunan. Nggak sabaraha lila teu Bali. Setahun, 2 tahun. tahun, Hah? Saya tahu. Kang, maneh mangkat ka Bali ku aing isukan di ongkosan pesalatna. Amprokan salakina. Nya teneh teu ka pamajikan. Terus lamun cek salaki teu nya usia teruskeun. Lagi sakit. Naon sababna?
lamun urang rek nyandung rek nambahan anu kieu ikhlas jeung rasa jeung cinta kanya ai kalau demplon deui mah hartina sia teh demplon masih banyak yang memperebutkan dia mah susah. Tapi kan dia tuh cintaun ke suamina. Sataun sia teh Tapi nyaho. tanya koha tanya Tanya naon? tanya bener setahun teu balik Beres setahun. Ya. Tapi ngiriman. Ya kan 300 sabulan. 300. Tapi yakin di situ nanti aya damel. Ya. boga pamajikan deui teh di Bali Aduh. cek saha dia setahun teu balik lebaran kamari balik teu Uy. Saya. ngaran salakina saha Ani. hah salakina ngaranna saha salaki ngaranna saha Ani. ngaranna Tani budakna saberhiji hiji na budakna iya umur sabaraha iya umur sabaraha Seberapa tahun eta ya? Rese. iya umur sabaraha sing jujur iya bapana aya eueuh Ayah. iya budak ditinggalkeun ku bapana keur umur sabaraha tahun Kerja tahun. keur satahun jadi iya 300 sabulan ku ibu pake naon duitna berarti kan iya kurang dahareun kan kurang susu kan bener kan Ya. nya ayeuna mah ieu teh 300 sabulan nutupna make naon Naon ibu, naon dagang. ibu sekuli Kosong. kuli naon Rambet. Ani. ngaramet dibuat grep baban Ya. nya ngaramet osok anu liana sawahna ya keneh Ayah. cicing ibu jeung saha di imah Misi mama. oh jeung indung ngaranna Ya. cain tugas sebarkanlah kemanusiaan dipersilahkan kan aing mah janji mal karana Abi ge atos. Kanu ayeuna. iya mah pasti kategorina ke sawah ini mah Aku ge abi mah tos janji ka Purbojo. heeh Geus moal deui nikah. Ini. oh emak geus teu boga salaki emak gawena naon ka sawah oge Ya. berarti imah teu boga Galuh. saha teh Si mama. heueuh imah maneh teu boga teu pan cicing jeung indung ya kan salaki teu balik-balik ninggalkeun budak ieu budakna kuru heeh benar teh sabab hiji turunan leutik anu kadua suplai dahareunana sabab sabulan 300 itu leres tapi beli lipstik mah boga kan 10.000. beli sedo mah boga punya tah kadieu teh rek naon dia nanya kadieu rek naon Lihat bapak. kadieu rek naon Rek nonton. nonton saha Ohang Ya. mana Ohang teh sebutkeun kasep teu Asih. Alhamdulillah. Uring-uriling ka mamana karek manggih awewe nyebutkeun kaset tauhan tutang. Tadi sore dahar teu. Tajan. Sore dahar teu. Tadi sore dahar teu. Dahar. Jeung naon dahar tadi sore? Hah? Jeung naon? Yang asih. Jeung asin. Beas juga keneh. Yang ayah. Teu aya. Biasana beas di mana? Di warung. Di warung nganyuk. Entar udah haji semeter. Mecer duitna tinu ngaramet. Jadi tinu ngaramet meuli beas. Geus teu kaharti. Ngaramet pare meuli beas saraya urang teh kitu. Ngaramet meunang bantuan teu ti pamarentah. Teu ayah. Teu aya PKH teu meunang. Galuh. Tapi
biasanya itu kan Iya. PKH teu meunang. Iya. Geus nyangun teu pamarentah yen salaki euceuk teu balik-balik kiriman 300. Terangan. Di mana nyahoanana pamarentah? Saha pamarentahna nu nyaho? Yes. RT Jadi ieu nu disebut pamimpin kudu sering mipir tepis miring. Jadi ieu masalahna bereskeun, ieu masalahna bereskeun, ieu masalahna bereskeun. Ieu aya rahayat salakina teu balik-balik geus sataun, miringan 300 sabulan. Ya, mudah-mudahan penting ieu jadi jalan cing. Ece bisa teu nambah penghasilan di lembur. Tinu cara naon kira-kira? Dagang. Dagang naon? Sayuran. Payu mon. Pak, insya Allah. Insya Allah bisa dagangna. Biasa. Ai budak Dicana. diganong. Jadi ngaganong boboko ngelek. Payu. Payu. Biasanya sok dianyuk teu malayar. Pan aing teh nyaho penyakit tukang sayur. Sabaraha dagang sayur? 5.000. 5.000 naon? Sekantong. Lamun 100 kantong cukup. Karena ge diajar usaha, Ya. ya, muriling. Dagang sayur, lamun dagang sayur, urang numpang dahar kan dagangan. Mun ka pasar, menang dagangan. Hiji ajaran kuring budak teu meunang jajan, daripada meuli jajanan di luar mending keneh meuli endog hargana 2.500. Bunga poe bere endog 2 siki. Ya. Mudah-mudahan peuting ieu jadi peuting keberkahan. Isukan budak itu bisa jantung gede, otakna cerdas, awakna sehat. Bisa neangan bapakna bisa balik deui ka dieu. Mudah-mudahan kena cakayan. Amin.
sadayana Pak Prabowo nyerat buku judul bukuna Paradok Indonesia. Ai paradok Indonesia teh naon? Indonesia teh negara nu subur makmur gemah rifah repeh rapi, gaduh batu bara, gaduh nikel, gaduh emas, gaduh minyak bumi, gaduh alam anu kacida endahna, gaduh laut, gaduh gunung. Penghasilan negara ribuan triliun, tapi rakyatnya model itu. Jadi tugas orang teh para politisi naon ngarobah kasuburan lain ukur carita tapi nyata di kehidupan masyarakat. Sim kuring nguriling sapertos kieu ti warsih 2003 ti warsih 2003 ayeuna tos hampir 20 tahun. Disaprak kundiangan tunkeun waktos kundiangan tunkeun di makamna kuring nyarita ni kuring teu bisa mulang tarima tapi kuring nek mulang tarima ku jalan mere kahadean ka papada hirup kadulur anu raripuh ku baraya anu sarusa salila kuring boga banda jeung boga jabatan moal eureun kokoloyongan jeung apuk-apukan supaya bisa ngangkat harkat jeung martabat masyarakat. Dari kebijakan macan boga minimal ku gerakan sim kuring ngitip kerencangan Gerindra nu aya di Bandung Barat nyaah ka rakyat ulah keur waktu narek pemilu hungkul. Tapi unggal waktu unggal mangsa kudunya ka rakyat lamut mangkat ka kantor kaca bukakeun eta panon tingali ka kenca jeung ka katuku bising salila anjeun asup ka gedung DPR kaliwatan jelema lapar teu kaparaban jelema gering teu kaubaran. Ieu prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Mudah-mudahan wong ieu janten wengi kamuliaan, wengi kaberkahan, wengi kasadaran sadaya para pamingkin supaya nyaah ka rakyatna. Ieu sadaya artosna 7 juta. Di sadaya jajaran wengi ieu hadir para kepala desa di Purwakarta, Ibu Wakil Ketua DPRD, para anggota fraksi Gerindra, aya papi sareng mami mantan sekda Purwakarta nusok nyarengan aya Pak Camat sadayana hadir di dieu Bu ieu artos pami ka bumi bisa langsung seek lamun ibu teu tiasa manfaatkeun 2 juta kanggo modal dagang 2 juta kanggo hiji putra ibu sesakna simpen ya sampeureun jaga. Mudah-mudahan umi ieu janten umi kaberkahan ya artos 2 juta kukuring ditambahan deui jadi 8 juta salapan ka 10 tunggal mulia ieu panggung cipta harja cipta teh hartina ngawujudkeun harja teh hartina karaharjaan kamakmuran. Mudah-mudahan penting ieu jadi cikal bakal urang gaduh kesadaran ngawujudkeun karaharjaan masyarakat.